Ah, bibi teh penting ngimpi di leg-leg oray. Tak bakalan aya naon ya, Teuing atuh bi di leg-leg oray mah. Mun dipacok oray mah cenah mah sok menang jodoh. Tapi di leg-leg oray mah da beda deui meureun. Teuing bi teu nyaho. Tadi leg-leg oray naon bibi? Oray piton yang anu badaga cida. Oh. Eta na jero beteng oray kumaha eta bibi? Lah pokoknya mah rame bea jika di pasar malam gini segala aya. Nu dagang ge meuni pinu aya surabi, aya basreng, aya korsel. Pokona komplit we. Anjing teu kebayang teh oray piton teh deuk kumaha nya. Mun kaya korsel segala. Bibi di jero eta di jero beteng oray panghijeng saha jeung nu wau aya teu? Nya aya biasa si Saroceng, si Kosim, si Emo, Araraya. Keur naon cenah? Keur maling. Maling naon? Maling jajanan atuh udah loba. Anger anjing barudak ngerakeuna ampun deui. Da dina jero ngimpi teu dina nyata na nya si eta. Heeh. Eta bibi bisa keluar deui tina jero beteng oray kumaha caritana? Bibi teh hitut jika nama bauan orayna jadi bibi bijil. Ongkek meureun orananya. Nya. Curiga ya. Hitutna jeung bukurna bieu. Eta sugan. Keur hitut bibi jeung bukurna teh. Aya saeutik baseuh. Pas udang teh dicabak teh aya meureun nya. Aya berem saeutik mah. Anjing. Aya wae ya ampun teh. Aya wae ya. Kecap pirit.